Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajeng hanca darasan kitab Durratun Nasihin, masih kene halaman 145, kantun qauluhu ana alladzi la arhamus shogira. Dina ieu qauluhu teh kamari bahwa Siti Maryam disumpingan ku malakal maut, teras eta Siti Maryam teh naros ka eta malakal maut saha ari anjeun tawaleran malakal maut teh ana alladzi la arhamus shogira. Kadinya nyambung nanya ana ari kami alladzi eta teh anu la arhamu anu henteu karunyaan kami atawa henteu mikanyaah kami as-shogiro ka anu leutik lisigorihi karna leutikna itu sogir. Lain pedah leutiknya ahan teh wala ukrimu sareng tara ngamuliakeun kami al kabiro ka anu gede li kabirihi karna gedena itu kabir. Nyaah kanu leutik lain pedah leutikna, nyaah kanu gede lain pedah gedena. Ngamuliakeun kanu gede teh lain pedah kagedeanana. Nu kira-kira dipikanya nu kira-kira kudu dimuliakeun nya dimuliakeun. Wa ana sareng ari kami qabidul arwahi eta anu tukang nyabut pirang-pirang ruh. Kami teh nyaeta tukang nyabut ruh, tukang nyabutan nyawa. Kumaha sabada kitu? Qolat ngucap itu Siti Maryam kana lafad ya malakal mauti, eueuh malakal mautnya. Ya malakal mauti, he malakal maut, azairon naha anu rek zarah anjeun. Lain kitu azairon jita am qabidon. Azairon naha anu rek zarah jita datang anjeun teh am qabidon atawa rek nyabut nyawa, rek nyabut ruh. Saur Siti Maryam ka eta malakal maut, ya malakal maut anjeun ka dieu teh tujuanana rek zarah, rek ngalongok ka kami atawa rek nyabut nyawa. Qala tah ngadawuh itu malakal maut kana lapad ista'iddi lil mauti. Ista'iddi kudu cawis-cawis anjeun Maryam lil mauti kana maut. Walaranti malakal maut teh teu nyarioskeun rek zarah, teu nyarioskeun rek naon, rek nyabut nyawa, nyabut ruh. Ngan malakal maut nyarioskeunana teh ista'iddi lil mauti, anjeun kudu cawis-cawis pikeun maut. Sabada kitu qola teras ngucap Siti Maryam, terasna mati urangnya da teu ayaan di dieu mah. Ngucap kana lafad afala ta'dzanu li hatta yarji'a habibi wa qurratu aini wa samratu fuadi. Afala ta'dzanu naha maka henteu ngizinan anjeun li ka kami hatta yarji'a sahingga yen balik atawa mulih saha habibi kakasih kami, wa qurratu aini jeung kamemet panon kami, buah mata buah hati sok aya bahasa, wa samratu fuadi sareng buah hate kami, wa raihanatu qalbi sareng kasenengan hate kami. Nah mual ngantosan anjeun, mual ngadagokeun, mual ngizinan ceuk urang mah mual nungguan engke anak kami Nabi Isa balik heula ka dieu. Kumaha saur malakal maut? Qala ngadawuh itu malakal maut laha ka itu Siti Maryam kana lafad lam umar bidzalika
lam umar teu diparentah kami bidzalika kana itu ngizinan tak danu di luhur. Wa innama ana sareng pastina kami abdun eta teh hiji hamba makmurun anu diparentah. Wallahi demi Allah la astati'u henteu kawasa kami an akbido kana yen rek nyabut kami ruha ba'udatin kana nyawana hiji rametu faqad amaro makanya tegas marentah nikah kami saharobi pangeran kami alla uzila kana yen henteu ngalengitkeun kami kodaman kana hiji dampal suku an kodamin tina dampal suku hatta akbido sehingga yen nyabut kami ruhaki kana ruh anjeun fi maudhi'iki dina tempat anjeun hadza anu ieu. Sabada Siti Maryam nyarios ka eta malakal maut. Ya malakal maut, anak kami teh ayeuna keur turun, kami ayeuna aya di gunung sorangan. Cik atuh menta izin mencek bahasa orang mana hamual ngizinan anak kami sing mulang heula ka dieu kakara kami di mawatan. Saur eta malakal maut dedeh teuing Maryam eta lamun dipapantes ku urang nya da buktina mah duka kumaha. Kami ge ngarti ngan pedah kami teu diparentah pikeun ngizinan, teu diparentah pikeun ngadagoan heula. Da boro-boro nyabut nyawa jalma dalah nyabut nyawa ramatuk anu sakitu leutikna jeung sakitu katoler-tolerna kami moal maehan kana ramatuk kajaba kami diparentah. Tah dina danget ayeuna kami diparentah pikeun nyabut nyawa anjeun. Hatta aqbidha ruhaki fi maudhi'ika hadza dina tempat anu ieu. Kumaha sabada kitu qala tah nyarios deui Siti Maryam lahu ka itu malakal maut. Nyariosna teh kana lafad ya malakal mauti. Ya malakal mauti he malakal maut. Istaslamtu pasrah kami. Narima pasrah kami li amrillahi kana parentah Allah Ta'ala barina maha luhur Allah. Fa'amdi maka pek gerak laksanakeun ku anjeun atawa kudu naon bahasana teh kudu gawean ku anjeun pek gerak laksanakeun ku anjeun amrollahi kana parentah Allah. Naon ieu teh padana sabada kitu maka ngadeuketan itu malakal maut minha ti itu Siti Maryam wa qabada sareng nyabut itu malakal maut ruhaha kana ruhna Siti Maryam wa abdoa sareng telat saha Isa Nabi Isa alaihi salam alaihi eta muga tetep ka itu Isa assalamu ari kasalamatan fi dzalikal waqti dina itu waktu. Hatta dakhala sehingga yen asup atawa manjing naon waktul isya'i waktuna salat isya al akhirati anu akhir. Sabada kitu mah dedeh teuing Maryam kuring ge ngarti ngan ieu parentah Allah kan. Saur Siti Maryam ya malakal mauti lamun teh mah ieu parentah Allah istaslamtu li amrillahi kami mah pasrah fa amdi amrollahi pek gera laksanakeun parentah Allah ku anjeun. Sabada kitu eta malakal maut nyaketan ka Siti Maryam teras nyabut kana nyawana. Nyabut itu malakal maut kana ruhna Siti Maryam tanpa sepengetahuan Nabi Isa. Sabab Nabi Isa menuju naon
nuju lungsur sahingga wa abto'a Isa alaihi salam Nabi Isa telat, maksud telat teh teu nyaksian ibuna pupus. Bahkan Nabi Isa sumping nate hatta dakhala waktul Isa'il akhirah, nepi kakeun datang waktu Isa anu akhir. Isa ge geus rek beak. Sabada kitu falam masoida al jabala wa ma'ahu al hasisu wal qablu. Tah kumaha sabada Nabi Isa naik cekap heula nya sabab ieu panjang keneh. Kantun falam masoida al jabala. Wallahu a'lam bishawab.